sebab eta mah asal urang ibadah ke Allah, salat, Ramadan, puasa, nisab zakat, nisab haji, munggah haji. Urang aya tahajud, jang lalaki awewe mah teu kudu tahajud ja. Awewe mah teu kudu tahajud, teu kudu rawatib, teu kudu salat duha, teu kudu awewe mah lalaki. Lalaki bae, awewe mah asal ngaladenan salaki leuwih tibatan salaki. Geus sakitu geus. Dina kitab lagi teu kudu geus tahajud los. Kakak tahajud bae kula mah ngaladenan kakak bae ke kakak tas tahajud kula nongeng. Atuh leuwih ti tahajud. Eta bae geus kos kitu awewe mah. Sel isuk-isuk nawaran ka salaki ka kopi apa susu? Apa susu kula? Eta geus sakitu bae geus salaki kan senang. Aing tiba heula mah sia nawaran kitu aing atuh ngeunah. Ieu mah kakak kuari kakarek nyahona tiki uci kamari ngaji. Katadina mah teu nyaho. Oh, lamun keur ti gong ora mah aing senang ieu kos kieu. Boh, ya awak aing datang ka kuru mikiran sia aing. Kuari mah aing atuh bakal lintuh ye. Moal kebal deui cak pamajikanna Kak. Bisi kurang laden, bisi kawin deui. Bener tah sia? Bener. Ikhlas pokoknya kawak kakak kawin deh kayak kula balik kayak mah bapak kula sia nanaonan. Nah iyalah aturan ibadah awe masa kaburuna bae lantaran ngurus anak ge ibadah nyapuan ge ibadah ngumbah piring ge ibadah mang masakeun salaki ge ibadah salaki bisa teger tahajudna lantaran pamajikanana ngaladenanana kakak besi tahajud kurang kopi tak kopi teh kula deui sadek kurang amis gula tah ieu nah besi endeu kayang kopi susu tah ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atba' tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat para aparatur pemerintah sipilna militerna hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah anu sami kusim kuring dimulyakeun tur mudah-mudahan urang sami-sami dimulyakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pisan keluarga almarhum almarhumah
keluarga duka anu sangat kusim kuring dimuliakeun. Urang ngadoa mudah-mudahan almarhum Komar, almarhumah Eva dihampura sakabeh dosana, ditarima amal ibadahna, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun kuburanana, dibere ku Gusti Allah kanikmatan kubur. Keluarga anu ditinggalkeunana mudah-mudahan dibere kasabaran, katawakalan, dibere kajembaran. Urang kabehan mudah-mudahan dibere bisa ibadah ka Gusti Allah. Maut kurang kabehan mudah-mudahan husnul khotimah. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah simkuring dikersakeun ku Gusti Allah malam ieu hadir di dieu bari jeung poho. Jadi malam ieu teh aya dua, hiji ka dieu poho, kadua ku poho mamang kula di kawaron haul Mang Haji Juhri, Kiai Haji Juhri. Anu salah nama si ieu tah. Si nyana nu titah nyatet waktuna, nyana nu titah ngelingan, orang leuwih tibatan kula pohona. Ayalah meureun penyakit kolotnya. Ya. Atuh kula nyarekanan nyana. Jam meureun carekaneun. Nyana geus gigieun ampun jarekan ampun. Tadi ge kula di bejaan dibawa ka grogol ceuk wae. Ngan balik deui bareun aya geus kolot mah urang gede kudu gede hampura. Ngaranna ge geus kolot. Ajunya na ngomong lain ku kiai bae cenah dicarekan ku nu di imah ngol poe. Atuh pantes kos kieu mah dicarekan pamajikan ge. Untung tadi kampakan ge. Ai disebut pikun ja, wayang ngariung mah getap. Berarti kan teu pikun, tapi tingkah kos tu pikun. Ya Allah, yang mantap kula diajak-ajak we maksudna supaya ulah pikun. Tah seperti eta treble waktu. Geus masalah meureun geus aya di Lauhil Mahfuzna kudu mareng. Malam ieu urang kumpul ngabesuk ngadoakeun ka anu geus maot 40 poe. Cak kumaha tadi nu dicaritakeun. Nyana mah geus aya di alam aslina. Urang mah kuari di alam lalagaan. Aya di alam anu osok lalagaan teh alam naon kadang-kadang alam naon tuh kuaing dibawa ge bodoh bae heran. Anu sok drama teh naon ngaranna? Payah ya budak. Ya Allah.
kuarima urang aya di alam film, alam sinetron, di alam panggung sandiwara. Kiai nu lain kiai hayang di kiai-kiai bisa disandiwarakeun make jubah, make udeng-udeng padahal di jero mah bajingan. Bisa. Anu lain abri make baju abri kabeh jelema sararieun padahal mah lain abri keur sandiwara bisa. Hayang di ustad-ustad jeung di kiai-kiai si ieu tah padahal tukang karung tapi jana KTP-na kiai haji. Masya Allah dek nipu ka malaikat ngaranna ge sandiwara. Nu lain polisi make pakaian polisi bisa, malah anu lain nabi di Bandung mah ngaku-ngaku nabi. Urang teu betah ngaku nabi ngaranna ge Asep. Nabi Asep mah nya Nabi Asep. Ya Allah. Deres ngaku wali mah rada deureuk ieu nabi. Barang diselidik tadina tukang beca. Sudi najis ieu mah. Nganabikeun kasih Asep. Tapi kan sandiwara awewe ge anu bopeng dipoles heran keur sandiwara barang di deuleu sukuna naudzubillah min dzalik. Eta ngaranna keur sandiwara atuh sieu mah katipu bae tuh cenah kiai geulis tuh kiai atuh elos geulis ge jang sia barang di deuleu sukuna naudzubillah jeung gajah gedean nyana sukuna eta keur sandiwara. Kuari mah lamun neuleuh awewe geulis teh ulah neuleuh beungeutna we deuleu suku sebab kuari mah zaman tipuan sandiwara ngaranna. Eueuh masalah teu ja aslina mah engke di mana-mana orang maot dipandiat dibungkus disolateun dibawa ka kuburan nu ngiringkeunana 3 macem yatsba'ul mayyita salasa ngiringkeun mayit ka kuburan 3 macem ahluhu wa maluhu wa amaluhu dulur-dulurna marilu jeung tatangga-tatanggana ka kuburan hartana ge mun jauh kuburanana dibawa ka mobil begitu datang ka kuburan asupkeun ka jero dibuka beungeut urang buka tempelkeun cenah pipina ka taneuh tempelkeun talina kumpulkeun jang Haji Pendi jang nalian karung moal laku datang ka kiamat kumpulkeun di jero ulah aya anu kaliwat anu tatadina eta mayit teh komandan mungkin di korem mungkin di kodim mungkin saluhureun kodim naon mengaji wah bodoh WC kan lamun polisi polsek polres pol Masya Allah geus tere paeh teh nyaho keneh bae
di dunia waktu hirup anak buah siap dan dilaksanakan dan oke dan paeh buka banget nah tinyaho eta komandan balok 1 balok 2 12 balok asupkeun buka pipina ieu kari tinyahoeun kuburan mah ieu teh komandan sah nu baheula abri kueri TMI baheula akur polisi jeung abri angkatan bersenjata kuari terpisah komandan polisi mimiti polsek polres datang ka luhur ae kubur buka tempelkeun katana weh cenah ieu mah komandan tidak tahu komandan buka Masya Allah periwit asupkeun dek meriwitan malaikat jana Gusti Allah lagu ya Allah Masya Allah ieu teh pengurus negara mimiti lurah camat bupati gubernur RI 1 paeh nyana kubur buka pipina tempelkeun wih cenah ieu mah bupati tinggal bupati hayang nyawa bodem habak cenah ieu mah presiden komo presiden nu gede bodemna teu nyaho saha paeh mah kitu bae ya Allah ya Karim lamun penggede bae paeh model kos kitu atuh kumaha sih ieu atuh RT lain RW lain geus maning kubur hirup-hirup RT kiai nu kuari di mama-mama di buya-buya ya Karim nu kuari di mama-mama di buya-buya paeh bawa ku muridna ka kuburan kiblatkeun buka pipina kena ngahiji murid nu kamari ngahormat ka kiaina ka mama ka buya saat eta man nyana nu nincakan buya nyana nu nincakan kiai nu kamari bapak ku anak ditincakan kuburanana nu kamari di komandan tah ieu polisi hiji masuk ya di depan ya dok mangga alhamdulillah kecuali Pak Masya Allah Karim artis Ola Ramlan mana mah teh jauh orang Ramlan teh ngaji ke Cilongok ya Allah aju ngajina yang di kamar bae di sial artis tugas gaji ke Cilongok Ola Ramlan kemudian ini nama lain ya si Gusman seperti naon ya si Gusman kemudian jadi orang Bandung geus buku hati gos endang balad hati gos wah artis lo Bandung ngaraji ka Cilongok ngan ngahajak kukulat teu meunang keluar atuh si ieu bahaya artis di jero we guys loba artis ngaraji ya Allah ya Rabb nyana nanyakeun cenah aya sih ieu tuh naon hubunganna jeung sia atuh nyana nyana sia sia ka ditu nyana mah pan haju hayang dipoto bareng pan waduh emang geus kolot ge nyong-nyong diamankeun gugula bangsa artis ulah geus kabar bae nah setenar Ibu Heti Kosendang Ola Ramlan Yesi Gusman dan sederetan artis anu lain paeh asupkeun ka kuburan buka nu kuari dipoles cek Ibu Heti moles nambah teu mah sajam Ibu Heti bebeja ka kula tukang polesna anakna
Olah Ramlan mun geus dipoles 2 jam. Oh, jada mah rapi. Eta lamun ngaji ka Cilongok, dayangna be 4 dayangna. Dayangna 4. Anu nuduhkeun jalan, nu niupan jalan. Kula nyaho ka artis teh ngaraji ka ditu. Nu mantak ngaraji naon? Nyana horeng sok santunan yatim piatu ngondang kula ka ditu. Ieu sok yatim santunan fakir miskin mun kula daek diondang ka ditu. Jadi boga kegiatan-kegiatan. Cek kula siap bae asal nyana daek dikawin ku kula. Sia telaku ge. Ya Allah ya Rabb. Orenganan artis teh loba kegiatan. Lamun kula daek diondang ku artis-artis aja ambalaya loba nganten teh cek kula teh. Kula wakil. Mau enggak saya wakilin sama siapa? Bapak Haji Pendi. Yo enggak mau. Sampai kiamat saya enggak mau cenah. Nah ieu keur carita kajeun teh kahirupan nyana. Emang nyana mah kahirupanna kos kitu, deuk kiih bae dianteur. Dianteur ka jero eta si kumaha di jerona. Masa kiih dianteur ka jero? Aju sia yang nganter. Ye. Aduh payah ya mah. Giliran artis BKW saya nganter. Ya Allah kumaha geus payahna banyak. Nah, lamun tadi abri paeh kubur, komandan cina komandan ge kubur, mun ieu polisi paeh kubur, ieu kiai paeh mama buya kubur, ieu mah negarawan, bupati, gubernur, presiden kubur, masya Allah, buka ieu na. Kuari orang beda-beda pakaian, kiai make jubah, polisi make pakaian kebesaran polisi, besi pahili jeung masyarakat. Abri make pakaian kebesaran bagus, besi pahili. Atuh bang, anu make baju ieu bagus itu lain ieu make baju kos kieu. Nandakeun nyana bang bahwa nyana setengah kiai setengah pedagang. Kuari beda-beda pakaian anak. Isuk akur. Pakaian anak akur nu dikaput gunting ieu mah jang komandan kajen jang komandan ge gunting bae teu kudu dikaput teu kudu ieu mah cenah jang buya sarua bae ieu mah cenah jang kapolri komo kapolri hiji bae cenah ieu mah artis komo artis cenah ieu mah jang masyarakat urang talaga komo urang talaga geus teu kudu make bungkus-bungkus. Dibungkus da akur teu nyaho eta balok 1 bintang 1 mungkin eta teh bintang 3 mungkin bintang 7 kelenger sia. Nah sahabat ya Karim bungkus na akur bae masyaallah. Naon nu dibanggakeun hirup urang kuari jenderal kapten letnan apakah buya kiai mama. Apakah ieu teh artis tenar kelas nasional atau dunia? Apakah ieu orang kaya? Tetep bae nu dibanggakeun. Paeh bungkus akur. Ya Allah ya Rabb. Ketika dibawa ke masjid disolat. Shalli ala hadhil janazah. Shalli ala hadzal mayit. Allah ngadeng eta urang di jero sebab ketika urang di pandian haju dibungkus lapisan kahiji lapisan kedua ketika lapisan katilu roh urang nu neuleukeun di luhur lawang asup ka dinya set dibungkus ku lapisan katilu aya di dinya urang pocongkeun cak amil nu kencang set cenah mah Haji Pendi komo Haji Pendi banu kencang besi hudang deui
si teh si kaya, si teh kapten, ieu teh jenderal, ieu teh letnan, ieu teh artis, ieu teh aktor, ieu teh kiai, ieu teh ustad, ieu masyarakat. Teu nyaho. Pocongkeun. Aya di jero. Ketika disolateun dipanggul urang aya ngadenge. Disolateun ngadenge, roh urang aya di dinya ngan tengah hiji. Bawa ke kuburan dibawa. Ngajerit urang di dinya, aduh aing bakal ditaringgalkeun. Bawa ke kuburan. Nu bagus nguburkeun teh ti arah kidul. Set. Lantaran urang geus terbiasa ti hareup, oh masalah. Sebab urang teu biasa ti arah kidul teh ngagulusur kitu set sirah heula. Tah, kuari mah urang sok biasa di hareup sebab ditampa ku kabehan. Mun ngagulusur gitu pernah terjadi. Cek kula di hareup bae jam maitna gede. Entu cek kiai teh kudu di kidul bae. Kulantarannya nama kiai na kolot, geus kajeut. Teu katahan kudu dihandap. Atuh borosot bae ka ditu. Sak aing ge. Eta kiai kolot isinin geus ka kula. Ayo sia, cek kula ge di hareup. Maksudna maitna gede moal katahan. Atuh pan gede digolosor isunah cek cenah teh tina kitabna ge. Atuh aing ge maca kitab cak hate tapi. Manya urang debat di luhur kuburan. Ayo kita antepkeun sebab pengalaman kula waktu nguburkeun di Rimpak. Mayitna gede. Teu katahan. Ah untung harita katahan sirahan. Ieu mah was moal katahan cek aing ge. Kula geus kieu bae asanai. Nyana nu ngahareupan. Tu kidul kadeus. Teu katahan nu dihandap anakna pan kuru. Hayo sia ya, terus rot teh ka handap. Tuh kiai isieun geus teh ka kula. Heulah cenah mangke mah kumaha kiai bae ka kula. Ye. Makana ukur atuh jeung kanyaho. Aya deui nguburkeun harita kudu dibelah dieu bae di kidul sedengkeun pager. Da belah dina pager cek kula lah di hareup bae kiai jaya pager teu bisa cek cenah. Pager ge maning pagerna bae cenah ieu urang ngalah sunahna. Ieu atuh rusak ieu pager. Eta nguburkeun di ditu di pasir, lain pasir belah deket pasir kan antara. Deket pasir teh tah hiji deui tah negara Rurahyono teh naon? Bunder. Ih, semua bodoh. Nyawa nu dihareup heran aing mah. Di bunder cek kula teh dihareup bae sebab ieu pager cak kiai du kolot. Di dieu bae cenah kiai kajen pagerna ka dinya. Boh mangka ding tangkal kadongdong baheula teh. Cabut ku sia kiai gitu. Kulantaran kula bala nemah bae mangga bae. Bener bae. Mait tidinya tatoel ku pager mangka ding pagerna kawat. Kawat baheula teh atuh soek. Nah, cek kula kiai bongan kiai nu nitah pangaputkeun tah. Eta kiai teh macam-macam aja kula mah. Babarina bae sih. Babarina bae kumaha. Nah, iyalah pengalaman-pengalaman nguburkeun. Afdol nama memang ti dieu ngan di dieu bae mun maitna kuru boleh. Mun maitna bangsa model kos kieu mah sanajan kuru kan dosana gede, berat. Moal katahan. Aduh di dieu. Kadenge teh kurang. Ya Allah ya Rabbi terus asupkeun ka jero kadenge. Masya Allah, urang bakal seperti itu. Urang bakal seperti itu. Asupkeun kiblatkeun. Buka heula, buka. Urang kadenge, urang aya di dinya. Masya Allah kan. Terus ditempelkeun. Gelung teu berdaya urang. Langsung digelungan, tas dibacaan inna anzalna. Mun nguburkeun gelungna bacaan inna anzalnahu fi lailatul sampai selesai hiji gelung 7. Sedengkeun engke bakal ditanya gelung teh cak riwayat bakal hudang. Gegelungna ta eta teh bakal hudang ngajawab. Masya Allah teh eta paedahna gede. Paedahna inna anzalna. Terus ditatabankeun hiji 2 3 apa bagi poek enggak jerit. Pak beres. Tok, samak. Ayo
berulu di sorangan di jero. Masya Allah, sorangan di jero. Langsung beres talqin. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa hayyun daimun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Cek Imam Subki begitu nunalkin datang tadinya hudang mayit di jero nyekel tadi. Oh mau taing pae kadeng urangna di jero kubur nunalkin di luhur padahal geus kahalangan ku tanah beda alam nyana alam barzah urang alam mulki alam dunia tapi ketika nunalkin kadenge ku urang di lamun teu percaya paeh ge paeh ku kula ditalkin ge talah kahebatan alam barzah mah kan di laut di darat di kubur alam katutupan ngaranna alam barzah. Mungkin kuburan teh di beteng buaya, di beteng maung, di beteng orai, di handap, di laut dan lain sebagainya alam barzah. Tah nyana ngadengekeun. Ya Haji Supendi. Anak kikia kulan Udhkurillah alladzi kharaja alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyana nyekelan ieu oh aing teh paeh ngadengekeun mayit di jero annal mauta haqqu wa annal qabra haqqu wa anna na'imahu haqqu wa anna azabahu haqqun teu bisa urang bahasa Arab sebab teu pernah sakola teu pernah masantren nunalkin bahasa Arab urang ngarti di jero bahasa Arab jadi ngarti ngadengekeun wa anna su'ala munkari wa nakirin bihi haqq al-ana fi outbaqis sara wa baina asyakiril mauta wa idza ja'akal malakanil muwakkalan di mana datang dua malaikat wa huma munkar wa nakir ngaranna munkar nakir fala yubzi'aka wala yurhibak ulah kaget ulah sieun fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala malaikat munkar nakir teh sarua dadamelan Allah makhluk Allah urang dibere beja tenang kan ya Allah ya Rabbi mun Muhammadiyah ngaulahkeun talqin kaje Persib ngaulahkeun talqin oh Persis aing teu meunang salah ya Allah. Oh masalahnya urang mah berkeyakinan talqin kan. Nyana mah cenah teu percaya atuh lulus kaji. Tuh masalah. Urang mah pokona mah nu boga keyakinan bae. Lamun di bejaan kos kitu urang jadi ngeunaheun kan urang tambah yakin. Nah, wa idza sa'alakal malakan man rabbuka wa man nabiyuka sampai selesai dibejaan kan ku urang Allahu Rabbi wa Muhammad sampai selesai kan aya di hati urang oh beres talqin balik bener bae jol teh malaikat ngan memeh malaikat munkar nakir teh aya malaikat amal rame koreng di jero kuburan anu tadi dicaritakeun kuburan teh sepi kuburan teh poek ternyata orang rame di kuburan teh caang ya Allah kadareulean ari ieu saha ieu kasep amat oh kula salat 5 waktu masyaallah kasep amat ya Allah ya ari ieu saha ieu nu kasepna leuwih tibatan biasa abdi tahajud jakeun ieu karib ari ieu abdi duha ai ieu abdi mah jariyah ka masjid masyaallah hari iya sa abdi maca sholawat di hiji non karena ngadaratan di jero kubur
urang tenang Masya Allah pas Haji Pendi maot hari ieu sanu hideung amat ieu bohong ya Allah ya hari ieu manipu dagang karung cenah dik dibere nu bagus dibere nu dodep araya kabeh Gusti Allah ternyata horenganan sakumaha tadi yatsba'ul mayit salasah ahluhu ahli nama balik ka imah wa maluhu harta balik ka imah ternyata nu milu ka jero kubur wa amaluhu amal urang asup ka jero kubur milu jeung urang ti mimiti harita datang ka ba'as datang ke masyar timbang amal ngejebat di jembatan Siratal Mustaqim amal nu eta milu bae terus Gusti lamun hayang boga batur nu baragus jang di jero kubur saat urang nyorangan secara zahir kuari salat urang jadikeun babaturan urang di jero kubur tahajud urang jadikeun babaturan urang di jero kubur sedekah urang jadikeun babaturan di jero kubur duha urang ngaji urang babantu urang kadulur kata tangga bakal ngawujud jadi makhluk bakal ngabaturan urang indah di jero kubur teh cek Imam Ghazali ternyata rame horeng dibaturan ku abal amal bagus urang lamun nu bagus lamun nu jore sia saha kayak saha jore amat balak genep teh ya Allah ya Rabbi anas geunah sabarahan teu untung teu di jero kubur ngabaturan urang sia ieu kita tuh ka ditu aing sieun ka malaikat teu bisa sebab kula sok dikekelek bae ku ente pan bau ditundun di luhur lamari mah gading balak genep ya Allah sia ieu saya bau amat kula catur ya Allah mah gading polisi marahin catur bae eta hayu sia babaturan di jero kubur nu balak genep nu catur geus pugu ai saya ye si cak Haji Pendi ieu mah saya bangun ieu mah jore amat sih cak urang dieu mah lain jore joben ieu mah di saya ye sok ngono sok di aku bae saha heula saha sia nya jorenya bau apan Mang Haji teh keur malam minggu nyedakeun si Mbak anu susuna dicadi ojol jeung baso teh tak ieu lah araraya kabeh di jero kubur Masya Allah karim bayangkeun ku urang jang diri urang mun aing paeh batur urang bakal nu karumaha ieu bayangkeun sedengkeun maot mah teu nyaho cara ieu nu ku urang kuari keur di matang puluhan jegur secara zahir mah secara zahir nyeri secara batin mah syahid jelema anu perang tertembak di medan laga li'ilai kalimatillah kadeleuna ku urang dicacag tembak tojos pedang roh nama keur aya di sorga ngaluhurkeun agama Allah ngeunaheun seungit bakalna di akhirat kabita kabeh jelema aya teh seungit amat saha ieu lah mujahid fisabilillah anu rohna pake ngaluhurkeun agama Allah beuh cek jelema kabita amat hayang amat cek kena kos karari itu mal bisa geushan kuari mah alamna ge alam akhirat kuari nyeri kuari kadeleihina dicacag Sidina Hamzah mah Sidina Hamzah dicacag-cacag panggulana di akhirat bendera dicekel ku Sidina Hamzah ieu urang lamun ke Mekah di Uhud didinya kan urang zarah assalamualaikum ya ahla Uhud Sidina Hamzah anu geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bendera mujahid fisabilillah serahkeun ka Sidina Hamzah mamang Kangjeng Masya Allah lamun kuari urang berjuang ngaluhurkeun agama Allah tertembak terpanah kemudian atuh ayeuna mah kitu dibeuleuh dan lain sebagainya kuari mah macam-macam di akhiratna deuleu bendera Sidina Hamzah Masya Allah tah nyeri mana deui anu syahid nu syahid teh nu ragag di luhur tangkal brek ka handap nyeri ka deuleuna syahid asal iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul ulah si siang-siang maling saya syahid teh budak cenah
kunaon tabrakan nya sincek banyak sincek syahid Said tama luka belum nyeri kaderena nyadakeun seserian ku hari ya Allah ya Rabb nikmat cak cenah mun nyaraho kageunahannya na status syahid urang pasti nama ngadoa ka Allah hayang amat ka beuleuh hayang amat dicaci hayang amat disiksa di medan laga dalam rangka ngaluhurkeun agama Allah syahid awewe ngalahir kemudian aya kesulitan maut ku sebab ngalahirkeun syahid lobalah status syahid anu di akhirat bakal pangheulana ka sorga nu ti kelegep anu tabrakan asalnya nana iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam loba nah numandak begitu kula diberi informasi aya nu kabeulem saha masyaallah masalah geus aya ti qodona syahid cekula nikmat secara zahir menyeri secara batin nasya sengit lamun urang dibukakeun hijab ku Gusti Allah ka ambeul bakalna kula ngambeul seungit teh hiji di makom Siti Khadijah seungit luar biasa eta ge teu ngahaja jamaah do rombongan kula aya nu maot dibawa ka haram dikubur kemudian diuntit ku mobil ternyata teu kalacak wallahu alam di mana kuburanna lewat makla asup kadinya zarah ka Siti Khadijah aneh na ya aneh saat eta teh askar nu biasa galak teh jauh teu kadeulean ya teu nanya teu naon nu biasa no haram haji ulang macana no haram haji iman teu aman bae horeng merendeuk dipanggihkeun jeung seungitna Siti Khadijah kakarak saumur kula ka Mekah manggih seseungitan model kitu nomor kedua ketika di Sidina Hamzah zarah bareng ieu ge milu jungan jamaah sejen seungit pohara amat beres darah kula nanya ngaji ngambil seungit di mana nya sadi keur zarah jangan teh cagian nu aya mah bau bae bau kula cagian atuh emang watak nya mah mandi sakitu teu mandi sakitu loba ambean anu kaambe ku kula loba nu teu kaambe diajak zarah ku kula ka ditu ka wali di Garut aya angin eta teh bapakna Syekh Abdul Muhi Pamijahan angin sot gede masyaallah duaan jeung besan ti Bandung oh barang tek aya hadir berarti geus beres teh zarah turun di gunung nanya mah aja tadi deuleu angin di mana sih tadi di hareup teh sakitu emang aya angin ya Masya Allah mah aja neuleuh teu angin sakitu gedena muter henteu nya mah teu daek neuleuh mah heran ambean teu ka ambeun nya mah angin teu neuleuh sieun ditanya ada Jamilu nya neuleuh angin emang aya angin ngan nya mah tah rada ngabohong saya teh aya ceknya nyawa aya eueuh asli mah jadi tukang geus ieu jeung isi pasti di sia teu neuleuh bae ribut cenah duaan emang anak buah teh kos kari itu lucu gitu tak aya duk angin sakitu gedena teu kadeuleun sababaraha kali ziarah ke para wali ke para ulama sok aya papanggihan ulah sok nanya bae henteu bae henteu encan kebal ziarah ka guru kula di Garut set aya deui angin set muka lawang biasa set tiis tanda kehadiran beres ziarah nah gade kayaknya maja tadi aya nyendela angin emang aya angin wah cikula ieu mah hijabna gede jasa meureun karung malulunya teu daek deuleu teu daek karasa nah iya di jero kubur teh ternyata loba babaturan masyaallah ai perang mameureunnan urang mancan wayah jeung ulah peperangan teh heulanan tetapi anu seimbang jeung perang aya naon ngaji eta ngaluhurkeun agama Allah perang ngaluhurkeun agama Allah dina pada ngaluhurkeun agama Allah nah aku
numantak santri-santri eta mujahid fisabilillah tentara Allah kurang nele di pondok pesantren eta jadi tentara Allah nya nama henteu ngaharepkeun naon hiji bae hayang bisa ngaji hayang wawuh jeung Allah tentara Allah aya anu tentara Allah mingguan ieu mingguan ka Cilongok ya lamun boga ongkos lamun teu boga mah henteu nya ge sarua bae aju ngajina ge pas di Tangkal Ambon bae kan atuh gadeukeutan tukang uduk jeung kiaina mah teu wawuheun nya mah jeung tukang somai wawuhna jeung tukang uduk masalah guys geus ka ditu siang hiji jeung tukang uduk ayo aya nu sabulan sakali gajina tetep tentara Allah bae tentara Allah ibu-ibu ge sok ngaji teh tentara Allah cenah keur nyusuan tentara Allah keur nyusuan cenah jarore atuh tentara Allah mah tilok anu kaset tilok anu geulis jarore engke di akhirat geulisna mah kuari mah atuh sabira lah dunia gelis menang 40 tahun atuh jadi kariput tuh kok masih ieu mah karak lahir ge geus keriput cenah mah nah kacaritakeun mah di jero kubur teh engke datanglah malaikat munkar nakir nanya man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka wa ma kitabuka wa man ikhwanuka nah wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka eta nu bakal ditanya geus ulah hese-hese apalkeun ti kuari yang pertanyaan di akhirat man rabbuka Allahu rabbi wa man nabiyuka wa Muhammadun nabi wa ma kitabuka Al-Qur'an kos teka bae sia teu kudu ditalar ti ayeuna sebab eta mah asal urang ibadah ka Allah salat Ramadan puasa nisab zakat nisab haji munggah haji urang aya tahajud jang lalaki awewe mah teu kudu tahajud ja awewe mah teu kudu tahajud teu kudu rawatib teu kudu salat duha teu kudu awewe mah lalaki bae awewe mah asal ngaladenan salaki leuwih tibatan salaki geus sakitu geus dina kitab lagi teu kudu geus tahajud los kakak tahajud bae kula mah ngaladenan kakak bae ke kakak tas tahajud kula nonggeng atuh leuwih ti tahajud eta bae geus kos kitu awewe mah sal isuk-isuk nawaran ka salaki ka kopi apa susu kula eta geus sakitu bae ge salaki kan senang aing tiba heula mah sia nawaran kitu aing atuh ngeunah ieu mah kakak kuari kakarak nyahona tiki uci kamari ngaji ka tadi mah teu nyaho oh lamun keur ti gongora mah aing senang ieu kos kieu boh ieu awak aing datang ka kuru mikiran sia aing kuari mah aing atuh bakal lintuh ye moal kebal deui cak pamajikanna kak bisi kurang laden bisi kawin deui bener tah sia bener ikhlas pokoknya kakak kawin deui kula balik ka imah bapak kula sia nanaonan nah iyalah aturan ibadah awewe masa kaburuna bae lantaran ngurus anak ge ibadah nyapuan ge ibadah ngumbah piring ge ibadah mang masakeun salaki ge ibadah salaki bisa teger tahajudna lantaran pamajikanana ngaladenanana kakak besi tahajud kurang kopi tah kopi tah kukula deui sadek kurang amis gula tah ieu nah besi endeu hayang kopi susu tah ieu kukula disadiakeun besi kakak hayang cenghar tah kukula disadiakeun masyaallah kan ngeunaheun da salaki teh tas tahajud ngopi beres tas ngopi ngarokok reup tahajud dilaksanakeun subuh jam 7 tunduh sakiana gara-gara pamajikan nyadiakeun kopi salah balilah nah guys ieu awewe mah aya aturan-aturan teu kudu aya boga salaki mah kecuali teu boga salaki cara Siti Robatul Adawiyah keur ngarangda seperti etalah di jero kubur teh bakal aya pertanyaan munkar nakir ulah sieun sebab nu ngajawab lain urang nu ngajawab amal ibadah urang cak amal urang tenang ngaji engke aya munkar nakir malaikat bakal nanya geus mah ngaji mah sare bae kula nu ngajawab kan geuna
Haji gelem haji iyo haji beli tukang kamang haji mah beda haji bendi sakedeung deui bakal aya malaikat munkar nakir bakal nanya pertanyaan anak sulit luar biasa bongan mang haji di dunia na lu calecet teh ibadah bener ge ibadah tapi teu pati bener ibadah itu tanggung jawab ieu mah los kumaha mang haji bae ayo sia di kitu itu kunaon kakuluhu bukunya anak seperti etalah ya Allah ya salamet orang bisa ngajawab pertanyaan munkar nakir salametlah selanjutnya cilaka orang teu bisa ngajawab malaikat munkar nakir cilaka selanjutnya loba proses-proses hisab anu bakal ku urang dilaksanakeun Masya Allah. Nah ujung-ujungna mah kan ke surga jeung neraka ujung-ujungna terakhir baheula teh di Baghdad aya hiji lalaki boga pamajikan kemudian boga anak 3 eta lalaki teh usaha mah usaha tapi ku Gusti Allah dikersakeun teu maju-maju manehanana kulimah kuli tetapi gajihna teh ieu teu nyukupan kana kahirupan keluargana usaha naon bae ternyata orenganan teu nyukupan nyana ngobrol jeung pamajikanana aduh ieu urang dibere susah amat Gusti cek pamajikanana heueuh nya deuleu batur mah geus hararebat kok urang susah amat tidinya terus kunyana dilakonan susah kadang isuk-isuk bisa dahar sore-sore mah henteu kadang-kadang sore bisa dahar jang isukan mah henteu susah anu luar biasa dilakonan hirup susah ku keluarga tersebut mang bulan-bulan bahkan aya taun lain teu usaha tetapi Allah ngersakeun susah lain teu kuli tapi Allah ngarsakeun susah hese lamun geus dikersakeun ku Gusti Allah susah nyana tengah peuting ngadoa ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb abdi geus ngalaksanakeun hirup sabara taun susah luar biasa tatangga sekitarna maka deuleuna jala lembar kemudian babaturan abdi jala lembar abdi anak geus 3 pamajikan ieu ngarasa susah sulit nyangakeun sadaya-daya Gusti ulah dibere susah-susah teuing Gusti dikabul dalam rangka ngadoa sapeting 2 peting 3 peting patu datang ka 7 peting nyana ngadoa Allah mere inten mutiara plak 2 leungeun ka tuhu hiji leungeun ka encah hiji waduh cak daya pohara ya aduh datang ka ieu seserian naon ka seserian ieu boga naon emang tah mutiara hiji nanti mana kan ngadoa ka Gusti Allah diijabah ku Gusti Allah pamajikanana langsung seserian berarti urang kuari mah ti mimiti isukan meureun urang lain jelema susah deui ka geus pokona mah jual isukan naon kahayang imah kendaraan dan lain sebagainya geus urang mah kuari geus nanti Allah ieu muhun atuh langsung isukna dibawa ku pamajikanana ke pasar eueuh nu daekeun nebak ku mahal-mahalna ieu mah inten mutiara teh buatan mana ditimbang teh sakitu poharana hese atuh ieu mah meulina tukang emas nu ieu geus teu kabelieun tukang mutiara ieu teu kabelieun tukang mutiara ieu teu kabelieun ayalah tukang mutiara nu hiji lamun dek dijual mah ulah hijian semplekeun bae cak cenah sebab mahal jasa ieu mah moal kaduitan bebeja deui nya ka salakina kakak seperti eta cenah tah mutiara geus kumaha isuk bae ya ieu sore kunaon ai peuting manehanana ngimpi kiamat barang ngimpi kiamat langsung ka sorga barang lalakon ka sorga aya 2 bangunan imah kan lamun urang nyaritakeun eta imah bagus tuh bagus biasa bae tapi lamun itu imah bagus tuh wah eta mah bagus rada bagusan berarti tapi lamun imah nu itu
sama budak bagus jasa berarti hebat kan kos ka awewe be wih itu awewe gelis tuh gelis biasa bae tapi lamun itu tuh itu bapak tuh mantap tuh gelis jasa tuh mah nah eta gelis jasa berarti lamun itu tuh eta mah tak geus pohara geus berarti geus pohara tah mah geus aja pendi barang neuleuh ge kadinya langsung ngaguling be geplak langsung kasurupan berarti kan gelis jasa iya makan di sorga ya Allah ya Rabb begitu datang ke sorga dulu dua bangunan sakitu hebatna nanya ka malaikat ayata naon woi istana menang teh kula kadenya menang sok di dulu ai istana jang sae sebenarnya cak malaikat jang anjeun jeung keluarga anjeun jang saha jang anjeun geus disadiakeun ku Gusti Allah ya Allah coba-coba gue ke hareup ka jero pas datang ka jero kentengna eueuh dua ceknya malaikat ieu bangunan nu sakieu hebat kok bocor masa sih di surga anu bocor kieu cek malaikat teh bongan ente ngadoa ka Gusti Allah dicokot dua kenteng dibuktikan mutiara lamun teh mah maneh tahan dina kasusahan teu ngadoa atuh moal bocor ta ieu teh dicokot tina kenteng dibuktikan mutiara terserah eta tah mah lamun deuk ditabal dibalikeun teh mutiara lamun teh mah ku ente dijual teh mutiara pake sesenangan di dunia atuh ente ka surga bocor hudangnya na cak jalan teh aing boga istana mah nya di surga bocor emang di talaga mah heuh bae bala bocor anya di surga kujana di duluan batakna tina inten yakut masyaallah jendela-jendelana jeung lawangna tina emas nu lain emas model di dunia ya Allah ya Rabbi terus sekitar kunyana di deulehan ieu mah pohara amat bangunan je eueuh di dunia mal aya teh mah bangunan surga nyada bebe jaka pemajikanna neng kakak tadi ngimpi naon kak ngimpi kiamat aju ka sorga di sorga geus disadiakeun imah urang aduh hese nyaritakeunana ngan bocor neng masa bocor di sorga mah eta kentegna eueuh dua ku kakak ditanyakeun ka malaikat kok eta bisa bocor gitu gara-gara kakak ngadoa ka Gusti dicokotlah dua kenteng dibuktikan mutiara tah nuku neng dijual teh eta teh kenteng sorga nu dibodip ku Gusti Allah jadi mutiara terserah ka neng tah lamun teh mah atuh deuk dijual bae pake sesenangan kurang nyeun imah kendaraan jeung dahar segala rupa meureun ke urang di sorga boga istana bocor lamun teh mah atuh deuk dibalikeun deui berarti urang tahan moal kebal di dunia ieu jan nu sugih pae nu susah mah komo atuh dari kumaha neng cek nya teh kena ai kos kitu carana malah mending balikeun deui bae ka ditu ka kajian urang jeung moal kebal hirup di alam dunia urang kuari umur teh meureunanan geus aya 35 lamun datang ka 70 30 lah tahan kula malah kajian asal di sorga bae masyaallah eta lamun urang boga pamajikan diajak musyawarah kasusahan hajeun mah iya kering sorga dunia tah mah eta pan lain kitu pamajikan urang Cikupa mah Cikupa mah lain kitu ka tadi bangona teh usaha-usaha ngojek ka gojek di pan kakak mah teu bisa ngojek jabagan ngaji emangna seubeuh kumakan ngaji wah ieu pamajikan Cikupa blon ieu barang di dieu KTP-na urang Talaga aja beres lah ieu mah awewe kugina di Baghdad akhirna kumaha cek pamajikan anaka tahan kasusah kula mah asal di sorga engke bikin deui ka kakana doa deui ka Gusti Allah doa deui ya Allah ya Rabb abdi bere umpian ku Gusti daripada engke abdi ka sorga haju kurang sempurna bangunan nyanggakeun sadaya-daya cokot deui Gusti harita kene dicokot teh bebe jaka pamajikan geus urang mah mending hirup susah di alam dunia tapi tentrem ibadah ka Gusti Allah jan sugih paeh nu gagah paeh raja paeh RT paeh komo urang geus urang nyanggakeun urang ibadah bae lah ka Gusti Allah nemah jasa tah pamajikan resep tah urang boga pamajikan kos kitu tah nanya ka salakina Kak bangun capean amat di mana Kak usaha
lah kaja nu aya gemal kadahar geus usaha ulah terlaluan teman-teman teuing asal aya jang dahar bae ka urang ada ibadah ka Gusti Allah tiis perasaan hate perasaan tiis kenah hendak kana hate salakina ge ji bener oge aing teu salah milih ya kasihan kata si mana usaha bangun kesangan gitu aja untung wallahu alam untung teu nama itu bener ka usahana ai can untung lah balik atuh ye ai ka dieu kudu mawa duit tinggal salakina bae hak isi pamajikan jelema teh jurig sih talaga tapi lain talaga dieu telaga seberang ka ditu nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nu sugih nu gagah pejabat abri TNI kiai ustad santri masyarakat lalaki awewe artis masyarakat biasa ujung-ujung nama maut perhitungkan ku urang diri urang ketika maut geus puguh kiai mah maut loba amal maca Quran sholawat zikir geus puguh ustad mah paeh teh maca Quran sholawat zikir sholat geus puguh santri mah maot ketika abuya anakna maot di bejaan careurik pan ka bebuya putra maot udah tabrakan salah tenangan amat jih atuh anak aing mah paeh geus talar Quran ai sia cak nu ceurik teh heueuh oge nya atuh jih atuh santri mah keur ngaji sholat ustad gitu kene polisi tah jeung abri nu kudu mikir ge je mun pae aing kumaha ieu nah geus kaloda polisi pedagang nu ngabohong bae tolol ye tah pikir tah kiai ge anu teu bener mah ngiaina bolak-balik ke pendopo bae ieu sarua siksaeun Allah jih pikir ku urang ketika urang maot kiai geus puguh baca Quran sholawat santri ustad ustazah kitu kene anu ngaladen ka salaki geus boga bekal dagang anu jujur jelas geus boga bekal anu ieu kabeulem syahid geus teu kudu dipermasalahkeun deui beak dosana ku kabeulem bae sing yakin jeung sing percaya perang tepel selesai dosa geus teu dideuleu ku Gusti Allah lantaran naon luhur ngaluhurkeun agama Allah selesai geus kiai anu beneran kiaina isuk ngaji sore geus sanajan gede dosana teu dideuleu ku Gusti Allah deuleu perjuanganan ai sieun paeh perjuanganna naon dagang karung ngabohong bae meuli anu asli dioplos nah ieu geura da kumaha deui salat inget ka karung bae ayo da kumaha bae naon bawain ka kuburan ya lamun kukula jeung ku urang teh didoakeun mah wallahu alam bisawab ngan tetep bae urang doakeun mudah-mudahan nyana panjang umur atuh didoakeun kitu ge we pendek bae nah ieu mah keur carita teu saha renungkeun ku urang ulah wakanana mun aing isuk paeh sakitu bae mun aing isuk paeh nu gabaturan aing saha anak di luhur pamajikan di luhur anak di luhur salaki di luhur amal urang sebuah renungan urang dibere sugih syukuri kasugihan urang dibere susah nemah ku kasusahan kabeh menang pamere Allah mun tadi dongeng jelema susah kajeun tahan susah pal kebel bakal ka akhirat sebab karena naon Kangjeng Nabi lalampahan ka sorga begitu datang ka sorga Masya Allah ajib cik Kangjeng Nabi anna aksar ahliha fuqara'u sanyanyana pangloba-lobana penduduk surga jelema-jelema nu sararusah palalakir sebab naon dek dihisab naon hisabeunana kok santri misalnya ayeuna dihisab teh ditanya santri naon boga sia itu bogana naon sugan sendal ge cepit sebelah lain naon kula mah teu bogana samping ge IG menang pamere sakjana teh oh siapa teu bogana naon kula mah kadang-kadang kula mah dahar ge milu ka babaturan kula milu ka kula pamilu-milu bae aya biasa makrak batur elos
Ayo ustaz naon mah buah kiai di orang kukula. Masalah. Hisabeun santri mah. Oh cek malaikat langsung surga. Hisabeun. Nek naon dihisab atuh santri? Gawe nangan ngaji, salat, harta teu boganya. Barang si ieu pae. Nah. Nang di mana sia eta mobil truk nu beureum? Hayu sia. Aya eta kijang LGX nang di mana sia? Bener henteu transaksina sia. Aya, malaikat rante. Seperti etalah sing hade jeung sing hade. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kula ditungguan di ditu. Meureun nya geus nyeleuk deui. Ye dulur mangkaning. Tah ieu mah dicukupkeun sakieu. Sebuah renungan yang urang. Nu geus puguh marawat cara ieu jelas. Kiai maot jelas. Mujahid fisabilillah Palestina, Suriah, Yaman jelas. Urang anu can jelas. Sing hade mulai ayeuna tingkatkeun kecintaan urang ka Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah. Kesal saeutik mah salat paksakeun sebab nu bakal ditanya jasa pangheulana salat. Nempel amal-amal nu lain di salat. Ketika urang teu salat atawa teu bagus salatna teu nempel amal-amal nu lain. Bisi deuk memperbaiki salat teu kudu ka Cilongok di dieu aya Ki Komar, aya Ki Holil, aya nu darareukeut bae geus coba belajar salat ti mimiti wuduna datang ka salatna abeh jang pibatureun urang di jero kubur. Sakitu bae ala kadar boy joh ti simkuring urang ngadoa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya qadiyal hajat Allah